Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra sadayana. Tepang deui sareng kuring Ipan Adediansa dina acara Warta Sunda. Sim kuring wilayah bade ngadugikeun tentang wacana COVID-19 anu disebut virus corona. Virus COVID-19 atau anu disebut coronavirus nyaeta virus anu bahaya. Virus ieu tiasa masuk ka manusia lewat baham, pangamung sareng coca. Cara pencegahan virus corona nyaeta ngangge masker, cuci tangan, sareng jaga jarak. Mun sarata simkuring, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.